illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat, la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu, lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah na hayang pangkat, la ilaha illallah na hayang jabatan. Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladhi yukhalifu sirruhu jahroh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus.